Ngelian naon sih, Nun? Ini asa ku anteng-anteng teuing. Biasa we nah HP malu tinggal lieur. Biasa we, ane malanana meni kudu bari kucem kitu. Matakannya ke HP. Geus puguh HP na ge ku budak baraah ngorek HP. Mata cicing atuh teu kuy keur naon. Lain nih, dede mah penting hampir-hampiran bisa sare. Emang ku mah apal tuh mana nu ngaranna manungkeun. Apal burung hantu lain. Emang kumaha kitu? Gara-gara burung hantu eta, dede satu penting hampir-hampiran teu bisa sare pisan. Ya terus man hubunganna burung hantu jeung teu bisa sare. Nya aya atuh hubunganana matak dede teu bisa sare oge. Teu terus naon hubunganna? Hubunganana mah eta masalah hantuna. Aking gampang masalah hantu nama bisa bacaan ya. Enggeus eta oge dibacakeun ayat kursi. Teu nya terus. Hantu nama geus kabur dibacakeun ayat kursi. Kan burung nama aya keneh, burung naon? Lieur jelema teh teu kuat pikiran.